Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamelon anu kusim kuring dipika hormat. Serta acana hayu orang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan nikmat ka urang sadayana. Shalawat sareng salam mugi tetep surah limpahkeun ka junjungan urang nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun wasta abdi prada putra saleha abdi ti kelas 11 sipagenep. Sim kuring ngagem pancen janten panumbu catur. Dina sawala ayeuna urang bade medar atanapi ngadiskusikeun ngeunaan kuota belajar gratis di sakola. Supados teu nyongkolong kana waktos hayu urang buka acara sawala ieu ku maos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para panjejer sareng para pamelon anu kusim kuring dipika hormat. Serta acan nincak kana acara anu salajengna sim kuring bade nepangkeun para panjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Nyata aya Pak Eja Suteja salaku guru matematika peminatan di SMAN Hiji Majalengka sareng Ibu Nina Marlina salaku guru bahasa Indonesia di SMAN Hiji Majalengka oge. Para hadirin sadayana supados urang langkung ngatos kana jejer anu urang bade diskusikeun. Hayu urang regepkeun kumandang ti Bapak Eja Suteja ti Payun. Mangga Bapak dihaturanan kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak anu tos ngadugikeun kumandangna. Janten ku ayana kuota belajar gratis di sakola mangrupi bentuk peduli ka siswana. Diharapkeun upami tos ayana program ieu, siswa janten langkung sumanget dina diajarna sareng teu aya alasan kanggo henteu diajar di bumi. Para hadirin sadayana hayu urang teraskeun ieu sawala anu bade diteraskeun ku Ibu Nina Marlina. Hayu urang sadaya regepkeun kumandang ti anjeunna. Mangga Ibu dihaturanan kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Nina Marlina anu ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena, kuota gratis belajar teh henteu dibagikeun ka siswa anu sasasinyal, misalkan anu aya di desa atanapi ka siswa anu perekonomianna kirang. Tapi adil dibagikeun ka sadaya siswa sabab kuota belajar teh mangrupi prioritas utama dina diajar di bumi ayeuna. Para hadirin sadayana, salajengna sim kuring ngawatesan ka pamilon anu bade tumaros. Anu bade ngadugikeun patorosana mangga langkung ti Payun acungkeun pananganna sareng nyebatkeun nami. Hatur nuhun kasela anu tos ngadugikeun patorosana. Patorosan girang langkung ngeunaan aplikasi nu aya anu tiasa diakses upami urang ngagunakeun kuota belajar anu di sakola. Mangga Bapak Eja kangge ngawaler patarosan ti Sheila. Dihaturanan Bapak. Hatur nuhun ka Pak Eja anu tos ngawaler patarosan ti Sheila. Anu siwalerana nyaeta aplikasi anu tiasa diakses upami urang ngagunakeun kuota belajar nyaeta aya Google Classroom, Google Meet, Kuiper, Zenio sareng sajabina. Teu karaos ieu acara teh tos rengse. Hayu urang tutup ku maos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi salaku panumbu catur sareng sapara kanca nuhun hapunten bilih aya paripaos anu teu geunah ka manah para hadirin sadayana. Hatur nuhun kanu sagala perhatosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.